badai ngahibur di desa Pamulihan Brebes teh Kang Aya pan anu ti Giri Harjati lu paingan tunggalin ngengkei ngabanalut kemat-kemat katang pinang sadaya penangaron Yuyut buser
Pasuyud isin Polres nama Brebes. nu kalintang kumargi sisipku harati nanging manteng Aya. kakahoyong Aya. Pak Haji Nur Rohman nanging manteng kakahoyong tekenging dipondah deui Ari teh Nopi aya isin namang sekarang kumargi sisipku harati kumargi sisipku harati Aya. Kang Asep aya Menghibur mana ye? Aya. apa nawulan Bojang kapegawiwitan ipta seni bapakku madris wayangan Aya. Baku Matris Apana ulah Aya. Aya. Nibendah hiji gambaran gara-gara Pak Haji Nur Rohman Soloyo. silokaning kehidupan rupa teh Sopi Aya. Payuyud rumingkang Buser Brebes dipawenan sadaya kersa pangeran Aya. wayang usiku dalana jalmi hirup gara-gara Bapak Suwarto Sekdes anu bager Tobang. dakuker sayan Aya urang banyak harjo ye. saya budi kasasana Sing sarai budi. karena papas teh nerima tawis jalmi jang Berlin beragama alah Pasuyud Buser Aya. Pasiswaya lelakon di
gambaran sifatna jalmi Aya urang karangbok mangrupa hiji gambaran sifatna jalmi mibanda apes jeung jaya mibanda apes jeung jaya Hari di kumatak dari nama Numata kuda Tak iring dalang pepeling Rek medar Carita Mantra-mantra winulan sastra tinuara panjang engawus nenggih kanda Purwantara basa Purwa hartosipun wiwitan Dupitara Tara hartosipun sarita ya carita opo ikitala sarita ingkang dianggo jejer cinarita boten wenten malih ya hinji kejabi ti salabeting pagelaran Jawi Karaton Nagara awu langit wallah ya hinji Nagara Kajinan Nagara berat benghar bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah unsir leit loba duit dah ya hinji nanging sugihna ku pangirim leberna ku pamere suburna ku pangintun wallah margi i raja teh purah naluk-nalukeun raja-raja beres sakur anu taluk kedah ngirim upeti tiap tahun kekasihipun Sang Nalendra bibisik Prabu Jagat Netra beres ingkang sampun wonten ing setinggil binaturata lengahing dedampar denta pinalipit ing sososari nenggana waratna dah lemek pamut prangwedani ginanda wida jebat kasturi lan sinebaran sari-sari ya hinji mawe sing sarwa busana ditaretes inten rinukmi pengawakan jangkung gede Simardada bewo simrostaya papadana pasemulir bang barongan dah upamangan dika geleger lir alas bengkah ya hinji sosok nyorot nandingan Surya Kemar salik dina kursi gading gilang kansana nu ditaretes ku berlian dah leres remagan klian pati kekasihipun Jaga Sekti lan senopati Ingalaga kekasihipun Jaga Denta doh tenan sami wontening pagelaran Jawi tungkul hamari keludat nyembah narimang sabda ajri ningali pamor Sang Nalendra watekwanto Sang Nalendra gagah sakti mandraguna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan dah ya hinji seraja-raja anu parantos taluk tur tak ngirim upeti diantawisna negara Astina parantos jadi mitrana laras negara sedih negara Mandura negara Wirata negara Mandaraka dah ya hampir di Satatar Madya Desa parantos sujud talukai raja Sang Nalendra bibisik Prabu Jagat Netra ananging
karingipun ngandika pene raja pene guru bakal guru dane sandare Ada batur. ada dayo anak hiburan seni suara Udah. Iki. Urang sangakeun hiburanana kan ka urang pamulahan Gamelan meningakeun di gamelan ti mana ye teh mangaye Pan gamelan ti kiri harjati. paingan atuh aya si aya kumari ring Ari sindirna pakuwu pamulihan aya pilih Bapak Suban di DPR Brebes aya nuhun tak badaya ngawitan bidang sanes maya Ari Pak Haji Nur Rahman aya Pak Yuyut Buser di Polres Brebes aya Sumpi Kang Asep Eyet aya Teh Nopi aya renggang sajan Apana bulan aya laras Pasiswoyo aya Pasuwanto Setes aya Nuhun hari suci bersih gelindeng kurang karang bokong araraya rengkak pola geningan damat tak lucu Babah beno Babah
ninggang Wirahmana godeg ninggang Dawi Rahmana Supri matak nyaman matak kata jimutna gerak-gerak neng nu deng hari dadang ketinggalan Cokot ieu bawah kira-kira aya bawah tingkah mojang tingkah mojang andalami kaniyama mangkat birahi kaniyama mangkat birahi kania mangkat birahi batu jajan atas kau titih riti rinti turnas titi lungguh hati-hati lungguh timpu dunungan hati-hati urang bagiku lain lunggu tawis lemah jaya karep bade sumerang jaya karep rek sumerang rigig ngandung harati gagah rigig ngandung harati gagah payuyut buser lain angkehanggah urung nanding kumur cahya masti sangwi sumirat marica haya widadari kahyangan bidadari nu hiji aya lugaya lu muasur kadunya widadari Mangga orang sasarangan pajengkeun saking kagungan sanes Sunda tuturunan Sunda sawanda harapan Sunda wewatan mangga orang Bapak siswaya sami-sami ngajung-ngajung Pak Haji Didi budaya Sunda Namo
sewakan busana maneka warna busana maneka warna maneka warna serti nun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna serba kapus kita kemudian yang pajeraking sarwa rukma sarwa rukma renggeng manik nawarata nawarata di salebeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Awu Langit Doh, iya inggih. Nagara Kajinan Sang Nalendra Bibisik Prabu Jagat Netra Doh, iya inggih. Mangnusa pengawak denawa Remagan Klian Pati Jagat Sakti lan Senopati Jagat Denta Sami tungkul hamari kelutat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor Nalendra watek Sang Nalendra gagah sakti mandraguna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan Doh, iya inggih. kunirahangan di kakawedaling lisan mekaten pengandikanipun Pati ingsun pati jagat sakti yap kaharep diuknai kaulah Sri Paduka Gusti pupu dening ati semaheun abdi-abdi sapangeussi nagri Doh, pujaan hamba rakyat sapangeussi nagara beres. abdi Gusti Pati ngahaturkeun semasung kempoh panjaringan Sri Paduka nuhun tih nuhun sembah pangabaktimu tak terima kalihna perkawis aya pikeun saeunaon purwadampa Gusti kersani malah kelana salsewe dah lodo Nya, dah lodo ieu. sanaos abdi Gusti teu kantun ngahaturkeun sembah bakti kohonyuk panjenengan hang ditarima kalihna ti eta bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologog sareng sajabina malu anu disuhunkeun Paduka saling malu aya naon kelanan sase tansah diajeng-ajeng tih kaulah kieu ieu Doh, coba. memang aya hal-hal nu rek dipadungdengkeun ngan saat sana kana maksud jeung tujuan kaula ngahaturkeun nuhun ka Kipati oge Senopati anu parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula Doh, leres. Tau. Kalayan sakaligus bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna tanda panghargaan anu saluhur-luhurna Kapati, Senopati, Menteri, Bupati, kaituna ka tokoh masyarakat oge tamtama ti sakabeh angkatan Allah. pangajen kasangakeun ti kaula sabab kaula jadi raja rumasa teu cukup ku sorangan Wah, kan tenang. jadina nagara berat beunghar ieu teh meunang sarerea tau
hasil paheyek-heyek leungeun hasil pantai-antai tangan hasil gotong royong deui. gawe babarengan daw takuk kituna ieu kajadian eta teh menta supaya ulangan ukur samet dieu tapi nya eta kudu aya kesinambunganana Laras aya saterasna atuh. Oh nyanya tuh. ulah ngarasa bosen sapanjang hirup jeung jagjag Ulah Tahu. boga rasa jeling. komo lamun dibarengan ku belikan mah ulah Ulah. sabab naon Saneureuy nu kitu mah. lamun hate dibarengan ku belik eta dina harti eta teh kendala Kendala ngahamat tina segala rupa. eta teh hambatan pikeun sagala rupa pasoalan tau kantenan Gusti sagala rupi oge kedah masagi kedah ngagigi Ya. Kedah bebas we. diantawisna sapu palsapah nama sapu lidi sapu nyere Kumasa punyere. di mana eta sapu lepas tina sabeungkeutanana yakin bakal awut-awutanana Bakal paburencai. atuh dina gawena oge moal mucekil Gusti heeh Moal berhasil. tak kitu ieu sok urang sami-sami ronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur ngaronjatna harkat wibawa komara urang salaku raja salaku nagara anu kiwari geus dipikasieun Dipikaserap bulan. geus dipikaserab para ratu mikayungyun para menak mikaserab kolot ngesok budak era deungeun-deungeun mikadeudeuh Kantenan. raja-raja unggah tahun setor ngirim upeti ka urang sabab eta teh tina kagagahan tina kasaktian nu matak gagah jeung sakti perlu ditingkatkeun Kantenan. Laras. hah timala Seur nu ngirim. bisana urang beunghar kieu teh hasil ngajajah ka tiap-tiap negara sakur anu taluk kudu mere upeti ka urang Laras. Tau. Dugi ka urang nangtung siang lebeurna. ngan ieu teh perjuangan teh teu sakedeung sabab loba keneh nagara-nagara anu can kajajah ku urang kajajah budayana kajajah ekonomina kajajah pamadeganana tau Seueur keneh. takuk kituna wayahna tingkatkeun kawani tingkatkeun kasaktian jeung sajabana tau sabab deuleu teu boga harta teu beunghar moal diajen hirup mah Moal hah malah dileleceh. sabab ayeuna mah jelema teh ngajen ka jelema teh nempo pangkat jeung kakayaanana timalan nu matak teu beunghar rugi we hirup teh harga diri eueuh Eueuh, benar. Pinuh ku nilai. henteu sakti henteu gagah urang teh bakal pada ngahina bakal pada ngaledek Pinuh ku di mana penderitaan. di dunya cing inget bekalna harta daw diestaukeun paduka Bodohnya mah. saha nu kuat eta nu bakal meunang deuleu timbalan cing nagara mana wae anu can kajajah Ulah dipiningan sok balaka. Gerak taliti kan. rupina bagian humas mah ieu pun adi ieu bagian lapangan Bagian penagihan we. Kampung-kampung teh ieu. bagian penagihan sareng sajabina cikan mana wae anu can kajajah anu teu acan kajajah mah sen sakedik deui nagara teh Tetiasan kata di antarana anu deet ka urang we negara Amarta sareng negara Dwarwati Amarta geus teu acan mana deui negara Dwarawati Saharajana
Raja na anu gumanti aji di negara eta Dwarwati teh Prabu Batara Kresna. Batara Kresna sumuhun acan teu acan. Mana deui? Eta weleh-weleh negara Amarta teu acan. Negara Amarta acan teu acan Gusti. Oh. Cita-cita aing sanggeusna raja-raja di dunia kajajah hayang ningkat ka sawarga. Para dewa Sang Hyang Otipati kudu taluk kang aing. Kudu sujud, kudu tunduk. Lekuk lutut tuur. Minta supaya ulah make jeung nyarareng sang pengabdianana ka aing ke mah. Widadari kerit ka dieu bawa kabeh. Eta cita-cita ngaing tapi hayang rengse heula di dunya. Bener. Rengse heula di Marcapada. Ai upeti saha nagara mana nu can ngirim. Anu aturan tawat di mana ya? Sadayana oge parantos ngintun Gusti. Di Astina parantos, geus parantos. Nagara Cedi atuh Cinagara Wirata, Nagara Mandaraka, Cempalareja, geus katarima parantos upetina. Di negara Brebes Bawang atuh. Dari telat da aya. Nanging aya hiji nagara teh Gusti. Naon pula? Iya. Di Banjarharjo atos. Sareng ti pamulihan. Ada ti pemulihan. Eta ge cenah rupina panginten di jalan tebih margi jalanna masih keneh awut-awutan ayeuna teh kitu. Rupina mah kana kitu kula teh. Iya. Biasa nama bawang tidinya mah Gusti. Bawang unggal daun teh kula. Bawang aja ngenog asin. Di Pak Haji Nur Rahman dah. Sareng apa nawulan atos di dusan. Atuh. Iya bawang. Syukur. Cantik ti Payuyud Buser teh. Payuyud buser nok asin. Nog asin aya. Asukan teh nok pelor. Syukur. Jadi nu can taluk teh Amarta. Amarta Gusti. Naon kasang tukangna Amarta can kajajah. Cing. Nah acan kumaha ye, cing. Kumaha ieu negara Amarta can kajajah teh kumaha? Cing kana bedegong. Naon kasang tukangna? Nah teu wani. Aya naon ye? Hah? Nah itu nu ngalawan eta kumaha ye? Sanes teu wani gelut. Tapi naon? Naon cing ganjalanana? Hate na can beunang Gusti. Eta Margi di negara Amarta mah jelemana upami ninggal ka sang tukangna Amarta teh kagungan hiji lambang. Lambang naon Amarta? Nyaeta lambang keagungan negara. Ngaranna teh layang Jamus Kalimusada. doh Eusina Pancadarma. Dharma nu kahiji nyaeta percaya kanu kawasa. kuat pisan pamanah. Tadina percaya kanu kawasa teh Gusti jelema teh arariman. Hese dionget-ongetna. Ese diurupna. Hese dieleketekna pamedeganana geus kuat sareng budayana kuat. Lores. Kaliduan tegedak keanginan eta didinya eta bagus. Pertahananana kiat. Kitu sote abdi ninggal dina internet. Eta yang maca dina BBM teh. Nyaeta dina www.amarta.com. Tidinya we mukana teh. Tidinya mukana teh tina internet. Dina kamanusiaanana. Olo. Hebatna dina persatuanana. Dina manumal.
sagala rupa pangwangunanana teh boh di kampung-kampung seseueurna swadana masyarakat Wallah. swadaya masyarakat parantos kokoh persatuanana Tenan. sabab di mana-mana jelema geus kuat persatuan kesatuanana contoh nama sireum Kumaha kulang. sireum di mana kompak gajah oge bisa tigedebru Wah, bisa tumang atuh. bisa tumbang gajah anu sakitu gedena. Oh benar Di laut Betari. pang-pangna budayana kulan Gusti Wallah kuat pisan tetep. kitu kulan Gusti budayana sen upami ninggal kana kayakinanana yen martabat hiji bangsa teh bisa diukur tina budayana mun budayana geus awut-awutan pasti bangsana bakal ruksak. Raksa. Di mana ruksak budayana kapribadianana bakal leungit. Tenan. Di mana geus leungit jati dirina tah di dinya. Tah eta jieun alat. Jieun alat jieun jematan. Naon? Kakuatanana dina budaya. Carana maneh kudu nyusup. Kana gara amarta make kedok alim ulama. Make kedok kiai tapi eta kiai teh kudu ngaharamkeun kana budayana. Lah. Leuwih malah fanatik ke. Hah? Salajengna tadi mana manehna geus ngaharamkeun kana budayana sorangan tah aya nu satuju tah bakal bentrok manehna jeung manehna temahna bakal diararadu. Hatena eleketek supaya jadi jelema teu kaopan teu payaan. Gampang deuleu. Gampang atuh. Doktrin dina agamana. Suci utekna tuh. Pepene ku karesepna. Pepene ku karesepna. Pangpalerkeun ku teknologi. Kan antep anyuran-anyuran cenah kokoh persatuan jeung kesatuanana ceuk teori. Padahal rakyatna bagi-bagi Dah. golongan-golong-golong kumaneh nu ieu cenah nya ka partai ieu, nu ieu cenah nya ka partai ieu, nu ieu cenah golongan ieu. Tong borok dina syariat dina agamana sanajan bari saagama cenah beda-beda pahamna sabab di mana geus pahamna beda yakin bakal bentrok bakal pasea. Yo. Eta. Waduh Luar biasa bulan pikadinya. ku pisarana beunangkeun heula pejabat-pejabatna cenah korupsi. Kan agamana cenah diaku agama pangalusna tapi pagaweanana cenah jadi jelema basilat cenah jadi bangsat kabeh. Sina para nyangkokon. Waduh, undang-undangna konstitusi cenah diamandemen. Tapi cenah eueuh realisasina. Eueuh buktina. Cenah eueuh buktina. Hah? Pajak gedean. Pamimpin-pamimpinna memeh jadi teh cenah janji cenah muluk. Sina muluk-muluk. Sina Tapi dina waktu nama keur kapentingan maranehna. Keun baligo cenah pagede-gede. Peringatan ayakeun. sina hambur. Teori ayakeun. Keun antep cenah jadi kamuflase. Cenah jadi kedok. Sina hambur jam. Padahal jelemana mah cenah jalalir janji. Benar. Cenah make kedok. Nyieun ulama nu fanatik cenah ngewaan, cenah geurehan teu kaopan teu payaan. Benar. Hah? Waduh, hebat ieu. Nah, eta deuleu. Wallah beres. Gampang ngaruntagkeun nagara mah. Tah, di lain sisi abuskeun narkoba, minuman keras. Ekstasi. Nu fanatik jeung nu mabok panjenengan jadi parasehat. Oh benar. Tak urang
Yeun kasempatan manehna keur pasea urang di dinya asup. Nyulunu naon esena. Hah? Politik adu domba abus-abuskeun. Politik liberal. Luar biasa. Dijajah perang mah hese deuleu. Ese mau. Bakal loba korban. Hah? Kitu mah ku lemes. Setir kurang ti dieu ekonomina. Hah? Masyarakatna cenah loba kasusah heula ke dina mana loba kasusah teh mongkeun pang bibita. Sina Kurangna tina ye ekonomi ieu. Habuskeun kredit. Sina Keun cenah parontok-rontok. Bang mukana Boh ngiridit kendaraan, boh ngiridit eta ngan unga bulan gegebegan. murah we uang muka mah beres. Dipaseuh ke ku urang. Ya, eta politik, kacamata politik. Iya. Manehna cenah parontok-rontok hayang jadi pejabat. Tapi orientasina lain rek jadi medium, lain rek jadi media, tapi orientasina teh nyaeta kudu kana kakawasaan. Karena kaduduk. Hebat. Nanging di dieu paduka. Naon? Ai Pandawa teh sabilulungan jeung dulur-dulurna. Kuat pisan teh. Hese dipecahkeunana. Jeung Yudhistira teh pang dihormat-hormatna ku dulur-dulurna. Diajen teh. Jadi dulur-dulurna teh Pandawa anu opatan teh turut kumaha lanceukna, kumaha raja. Dah, paling rajana culik. Culik Raja Amarta bawa ka dieu, di dieu urang doktrin. Urang tanya raga katineung mending taluk, mending ngirim upeti unga taun, mending ancur. Hah? Wow, sae atuh mah kitu mah. Disandra we rajana ku urang paling tengah puting. Sanggup. Sangem paduka. Ya, eta nu enteng mah. Apaan akang mah ti kapungkur ai kana culak-culik mah pan bisa. Ya. Ti umur genep tahun Ti mimiti culak colok nepi ka culak culik nepi ka culak colek kapan ku salira. Salira bagianana teh mah. Iya. Geuning ai nyulik rokok tina kantong babaturan. Mendingan sakilat gini. Beli sakilan gini kan. Iya. Ai nyulik nogasin teh sakilan. Sawios ai nyulik nama ku kaula. Sanggup? Sangem. Heeh, syukur. Wayahna Raja Amarta kudu diculik bawa ka dieu. Urang tanya di dieu. Sandra bejakeun ka urang Amarta ka dulu-duluna. Heug, raja dibalikeun deui tapi syaratna kudu ngirim upeti unga taun. Hartina kudu jadi raja patalukan. Hah? Sae. Kayak di mana-mana raja di dunia geus taluk kabeh, geus jadi simpatisan aing, geus jadi raja-raja sekutu kaula, urang ngajajah ka sawarga. Urang ungah ka sawarga. Hah? Nu matak gampang bere heula karesepna. Oda eta ibadahna laleket. Pangnyieunkeun tempat ibadah nu aralun ngajana kosong. Tempat Mana ibadah. nu salatna mah tujuhan ke cukup. Tempat ibadahna mah sigala dewe. Sae Gusti timalan. Sangem abdi nyulikna mah. Heeh, syukur. Kedah sareng kaula nyulikna. Is ai nyulik mah ulah loba batur. Udah cepat. Udah cepat. Jeung sok beja-beja deui. Air bibi. Keun bae duaan tiluan mamawa meureun keur keung mah. Jang batur keung mah. Sakitu sanggup sangem heug. Jig
culik Raja Amarta bawa ka dieu urang tanya raga katineungna sae dinten iraha tong diisukeun pan isuk mah balik abeh teu rada lieur teuing urang katol we jalanna Katoleng. Iya. Jalan mengarah ke lieur teuing. tak kitu ye sae mah dinten ayeuna kaula kedah lumampa heeh anu merestu mudah-mudahan baik Yudhistira Raja Amarta cing tiasa kaculik ku kaula bra lumampa jeung lumaku ugan niraya lumunur mimitin niraya ngarana ugan niraya lumunur mimitin niraya ngarana tenera kondur saking pangkonan giat menang tugas di raja teh Timalan Gusti bulan hareup ditaekeun gaji ku kaula nuhun eta nu kedah enga ditaekeun mah gaji guru Gusti Nya karunya teh guru teh mah. eta dina sertifikasi we tah kedah leres kedah beres Laras. nya margi nya kitu pangabutuhna bukan gelede pisan cece Sumuhun. Harga bawang we teh. seur kasieun guru teh ai dek ngomong manehna dipindahkeun teh dimutasikeun ka nu jauh Dimutasikeun. nya teu kaop aya nu poka Nya ngaclongkeun ka gunung. kenapa dihaja gitu saya jadi abdi Gusti tugas naon dina waktu ayeuna mudah-mudahan barengan kaula dina lebah dieu cita-cita kaula menta supaya dijabah na teh gumantung kana gawe urang sarerea Laras. nyaeta supaya ditingkatkeun kasaktian kamandragunaan kagagahan sae lir pendra Iya inggih. barang nuju raos impal wacana sorak hambal-hambalan yen anak dayu nyaeta resi kombayana saking jajar sok kalima sampun dumugi dateng ngarsa Doh. Iya inggih. kasep Arjuna kaula nun kula ama geus nepi urang ieu sorak kanalah dia anak dayu Ada dayo batur. naon nu demo gitu Aya tamu. Sanes nu demo tamu. Aya tamu Gusti.